Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng enjing pamirsa, para siswa kali sepuhna anu nuju nyakseni ieu pidangan TV edukasi. Mugia rahmat sinarang salamet nyarangan Bapak, Ibu, saderek, nggoning mancen damel sadidinten. Puji rawuh syukur urang dugikeun ka Allah Subhanahu wa taala. Rehna urang tiasa patepung lawung dina acara ngaguar pangajaran basa Sunda anu baris dipidangkeun ku tim pangjejer ti MGMPBS SMP MTS Kabupaten Garut nu dijomantarakeun langsung ti Dinas Pendidikan Kabupaten Garut. Alpukahna gawe bareng MGMPBS SMP MTS kalih Dinas Pendidikan Kabupaten Garut. Dina dinten ieu jejer acara anu baris dipidangkeunana nyaeta ngeunaan bahan pangajaran basa Sunda pikeun siswa-siswi SMP MTS kelas 8 semester 2 anu ngawengku 4 kompetensi dasar. Tinangtos saderek tumaros, bahan pangajaran naon wae anu baris dipidangkeunana. Kumaha carana sangkan urang tiasa maham kana eusi eta pidangan, luyu sareng maksad tujuan anu ngajanggelek dina kurikulum basa Sunda. Pikeun ngawaler eta patarosan, sumangga urang sami-sami Bandungan kalayan gemet pidangan salajengna. Wilujeng nyakseni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng enjing para siswa nu dipikadeudeung tur dipikareus ku ibu, mugia hidap salawasna aya dina ginanjar kawilujengan tur panang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Sok sanaos dina zaman kiwari urang dirungrung bang baluh sasalad COVID-19 tong salempang tetap semangat kanggo belajar. Dina waktos ieu ibu kapapancenan naraskeun hanca pangajaran basa Sunda nu katunda dina mingguan kamari ngeunaan guguritan. Para siswa sadayana dina lawungan mingguan kamari parantos dipedar ngeunaan ciri-ciri jeung struktur guguritan. Dina lawungan ayeuna baris dipedar ngeunaan papasingan guguritan sarta bisa nyaritakeun deui eusi guguritan dina pangajaran anu kahiji make basa sorangan. Para siswa sadayana guguritan teh bisa dipasing-pasing dumasar kana watekna pupuh jeung eusina. Dumasar kana watekna pupuh guguritan dibagi jadi 17 bagian luyu jeung jumlah pupuh sakabehna. Sedengkeun dumasar kana eusina guguritan bisa dipasing-pasing sakumaha anu kaunggal. Hiji guguritan anu eusina piwulang. Contona guguritan wulang krama, wulang murid, wulang guru karangan RH Muhammad Musa. Pawulang eyang karangan Akarna Winata, Asmarandana lahir batin karangan Brata Wijaya jeung rea-rea deui. Nu kadua guguritan anu eusina ngebrehkeun kaendahan alam, contona guguritan Laut Kidul karangan Kalipah Apo di sisi Talaga karangan MA Salmon. Titinggalan di puncak karangan Warsih jeung rea-rea deui. Anu katilu guguritan anu eusina ngebrehkeun kaanyaah ka sasama manusia, contona guguritan Bangbara sareng Kembang karangan Sadian. Hutang nu moal kabayar karangan MA Salmun jeung rea-rea deui. Guguritan anu kaopat anu eusina ngebrehkeun pacabakan, contona guguritan Ngawuluku jeung Pamayang karangan MA Salmun. Patani karangan S Nata Miharja jeung rea-rea deui. Anu kalima guguritan anu eusina ngebrehkeun musibat alam, contona guguritan Kiamat Leutik karangan Tubagus Jaya Dilaga jeung rea-rea deui. Anu kagenep anu eusina ngebrehkeun kasedih, contona guguritan di pangperangan karangan Saca Dibrata. Kasedih nu kakara ngumbara karangan A Sukarya. Leungiteun Bapa karangan R Memed. Sastra di Prawira jeung rea-rea deui. Guguritan anu katujuh eusina nyaeta ngebrehkeun atikan agama, contona guguritan Dangdanggula Pamanah Rasa kinanti ngahurun balung karangan Hasan Mustafa jeung rea-rea deui.
Para siswa sadayana sabada urang medar ngeunaan papasingan guguritan, ayeuna hayu urang sami-sami nguar eusi rumpaka guguritan nu aya dina lawungan kahiji. Keun nyaritakeun eusi rumpaka guguritan bisa dianalisa tina amanah nu aya dina guguritan. Amanah teh nyaeta hal-hal anu hayang ditepikeun ku panulis atawa pangarangna kanu maca. Sok sanajan kitu nu maca atawa nu ngaregepkeun miboga kabebasan pikeun nangtukeun amanah dina hiji guguritan. Muka hiji guguritan kahiji Pupuh Durma. Guguritan kahiji nyaritakeun ngeunaan tekad hiji jalma dina miara ngajaga jeung ngariksa kota Garut. Guguritan kadua Pupuh Kinanti. Guguritan nu kadua nyaritakeun ngeunaan karangan guguritan anu disusun ku para pangatik di kota Garut. Guguritan nu katilu Pupuh Asmarandana. Guguritan katilu nyaritakeun ngeunaan karumasaan hiji jalma anu lamokot ku dosa. Guguritan kaopat nyaritakeun ngeunaan kaendahan alam kota Garut. Para siswa sadayana ayeuna pek jawab sakur panaya nu aya dina modul kalawan benar tur marenah. Para siswa nu dipikareus rupina pangajaran kanggo dinten ieu mah dicekapkeun dugi ka dieu wae, tong lali catat tur pidamel rupaning pancen caga amit mundur pamungkas sanggam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saderek sapara kanca, rupina sakitu pidangan anu tiasa didugikeun ti rengrengan MGMPBS SMP MTS Kabupaten Garut. Mugia tiasa katampi pikeun nambihan pangaweruh urang sadaya enggoning ngaraksa tur ngariksa titinggal karuhun urang. Mugia aya mangpaatna kanggo urang sadayana dina mayunan hirup kumuh sadidinten. Hapunten anu kasuhun, bok bilih salami ngadugikeun aya nu teu sapagodos. Wilujeng kantun, wilujeng tepang deui dina waktos kalih jejer materi anu benten. Cag simkuring amit mundur pamungkas sanggem. Wabillahi taufiqi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.